Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Rebo kaping 17 Desember 2025 masih dina suratul Kahfi ayat ke-32 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum, sok jieun perumpamaan lahum bikin itu jama-jama kafir. Masalan sebuah misal. Kumaha cenah perumpamaan anak rojulaini aya dua orang lelaki. Nu hiji kafir bari beunghar loba kelibuk loba dunya. Nu hiji Islam, iman, sabar, bari anjeunna mah biasa basajan teu loba harta. Kaasup miskin henteu ngan pedah henteu beunghar. Kumaha eta cariosna ja'alna dijadikeun ku kami saur Allah. Li ahadihima ti antara dua nana ti salah seorang hima dua eta rijal dua eta lalaki jannata ini dijadikan dua kebon. Jadi nu hiji rijal teh buka dua kebon, nu hiji mah teu gaduheun kebon-kebon acan. Kebonan nu kumaha eta rijal nu beunghar teh umat kafir min a'nabin tina kebon anggur. Wahafafna jeung dikulilingan ku kami huma eta tina dua kebon teh di pager hartosna mah dikuliling binahlin ku tangka korma anu jarangkung anu aralus. Jadi waweg kebon teh dikulilingan ku tangkal korma. Waja'alna jeung dijadikeun ku kami saur Allah bainahuma di antara itu dua kebon jar'an eta ku bubuahan anu seueur. Aya gandum, aya bubuahan sanesna, aya fir, pokona mah rimbun eta kebon anu si kafir teh. Kilta nya kitu deui janata ini eta kebon dua kebon. Dua kebon teh kumaha ata ngadatangkeun, ata ngahasilkeun ukulaha tina rupa-rupa bubuahan, tina rupa-rupa katuangan, tina eta kebon. Walam tadlim jeung henteu satangkal oge anu perang. Subur makmur loh jinawi istijraj ti Gusti Allah. Minhu tina eta kebon si rijal nu kafir. Sayan saeutik ogenan teu aya anu perang. Subur tangkalna, subur buahna. Jeung sadayana oge lebat. Wa fazzarna jeung dipancerkeun atawa dialirkeun ku kami saur Allah. Hilalahuma di antara sela-sela eta kebon dua nyaeta sela-selana kebon teh naharo nya susukan-susukan atanapi farid-farid anu bisa nyebor kana eta kebon. Wakana jeung bukti lahu tina eta kebon samarun pinuh ku buah anu kacida mangfaatna. Jang tuangeun anak buahna jang tuangeun para prajuritna eta si jalma kafir. Faqala mangka nyarita eta si kafir. Li sahibihi kabaladna anu muslim. Anu basajan, anu sajar, anu sederhana, nu iman. Wa huwa bari pok nyarios. Yuhawiruhu berbincang-bincang ka jalma miskin. Ana aksaru minka ari kuring teh nya leuwih loba tibatan anjeun, leuwih beunghar tibatan anjeun. Tuh kebon ge lega, anak buah loba. Malan kana harta banda kuring. Anjeun boga naon atuh cenah. Islam ongko iman tapi teu boga naon. Kitu kasombonganna eta jalma anu beunghar umat kafir. Wa azza jeung kami leuwih kuat tibatan anjeun. Sabab naon? Nafaron loba jelema, nafar jelema. Loba pengikut. Pembantu loba, prajurit loba, kuring sagala ge loba. Kuat kuring mah. Tibatan anjeun nu Islam eueuh naonan anjeun mah kitu pamicik aya. Kasombonganna umat kafir waktu harita. Duwi ka ayeuna ge seueur umat kafir nu sombong kitu teh. Saterasna engke duwi kana waktosna neme manehna aya penyesalan. Saterasna kapalin ieu urang teraskeun. Wadahola jeung arasup itu dua rijal
Kana naon jannatahu kana kebuna si rijal anu lubak-libuk loban dunia. Wa huwa jeung ari itu lalaki anu beunghar anu kaya anu sombong. Zalimun eta dolim teu syukuran ka Allah. Kalakah nyebutna teh ieu mah ladang tina gawe urang we cenah teu aya urusan jeung Allah tah kitu dolim li nafsihi kana dirina sorangan itu rijal. Qala bari tok nyarita kieu itu si rijal. Ma adanu kuring mah teu boga panyangka cenah. Antabida kana yen bakal musnah ieu kebon. Langgeng ieu mah kebon teh da alus ngurusna ge. Hadihi kana ieu kebon abadan saumur-umur. Moal ruksak. Teu apa engke dina syarat kapayun baka itu garing eta kebon teh. Tapi ayeuna mah teu boga panyangka kitu pan sombong teh. Wa ma adanu jeung kuring mah teu boga panyangka. Asa ata kana bakalna datang poe kiamah. Wah da kene kiamah mah cenah. Teu kudu mikiran kiamah ayeuna mah kitu sombongna teh rijal. Qaimatan kana bakal berdirina poe kiamah, datangna poe kiamah. Seolah-olah teu percaya datangna kiamah. Wala in ruditu jeung lamun teh dibelikeun kuring kana poe kiamah illa rabbika pangeran kuring la ajidanna pasti kuring mah bakal mangihan khairon leuwih alus minha tidebatan ieu kebon mungkolaba tempat pambalikan kuring mah surga cenah. Mengeunah leuwih ti ieu. Kitu kasombongan umat kafir dina waktos harita. Duh kayana geus seueur nu kitu mah kan insyaallah patepang deui dina ayat anu salajengna dinten enjing upami aya umur sadayana. Karena insyaallah urang sadayana kenging kagiatan iman sareng Islam. Barakallahu li wa lakum, sadaqallahu alazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.